Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Tepang deui sareng simkuring Nawal Zahra dina program Sakilas Warta. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan virus corona varian nu anyar. Virus corona varian Omicron terdeteksi di Indonesia. Temuan ieu diumumkeun ku Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin poe Kemis kaping 16 Desember 2021. Kasus kahiji Omicron ieu mimitina terdeteksi di 3 petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Budi ngalaporkeun katiluna positif tanpa aya gejala. Katiluna ge tos ngajalankeun karantina di Wisma Atlet jeung ngajalankeun tes PCR kadua nu hasilna negatif. Varian Omicron disebut bisa nular leuwih gancang tina virus corona varian anu lainna. Salain eta, varian Omicron oge jadi varian anu dominan di Afrika Selatan. Ngan dalam kurung waktu anu singkat, varian Omicron bisa ngageser posisi varian Delta anu saacana ngadominan. Salain eta, efektivitas testing jeung obat-obatan kana varian Omicron oge masih keneh diuji. Pamirsa, sakitu wae warta nu simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.